Habis ya kumaha ning aing. Aing putus ning aing ngomong putus ning sia. Terus kumaha ieu hubungan? Waktu sebuah sia bain putus mah putus ning aing lah. Oh geus ning aing lah. Pusing aing. Mabur aing mah. Lembur mana jempling keunya. Coba ini nyeuleuk HP lah. Nek nempo TikTok lin kos jelema zaman ayeuna teh. Geus amat ya we. Asik. Amat ya. Aduh, mantep ini aing bisa begadang ya saputing. Seksi mah ya. Ini terora ini main keranjang teh. Asoy ge boy, ini mah mantep. Akhirnya mah nya mabur aing ah. Woi, atuh ngopi-ngopi dah di warungnya. Allah. Ngopi na jam sak geus tutup warung bina-bina. Dah mentang-mentang musim hujan. Dibahas yuk. Lagi jam 10 saparapat. Tutup. Wih, berada nu boga warung. Nyautuh, jam sak geus karehek. Nang warung aing mah. Itu sana yang warung mau kopi. Kamu ngopi yuk. Di mana kamu aya warung? Ieu cira aing teh isuk kan ngopi. Aduh. Mana di kita? Kalian yang boga hutang pulpen bae heulang bijakan ke tukang warung. Masa Allah parah sia. Oh, tapi tukang warungnya. Oh, tangguan. Karena aing mah geus terkenal di warung. Warung sana idinya. Ini kopi. Ini kopi. Mau apa hutang kan? Mau tak kopi teh. Mau tak kopi. Dolar boy ini boga warungnya. Ampun, kurang kene. Nomor kaget atau joget deh. Mang. Astagfirullah. Aja mau gua. Kemana sih izin beli kopi tadi? Punya kenyot gitu. Hei. Orang aus yuk. Udah. Oh, yang boga hayam sakieu na bisa ikut cara itu kan lah. Oke. Jangan ada sini kolot ya. Jadi bahaya rugi bandar. Lah, tapi meureun. Geus amat ieu lembur he. Musim cuaca hujan seena mah. Sanya di bidang sirangan mah. Sirangan di bidang gitu. Sudah kan? Siap, bos. Itu. Nah, itu ngomong bener siap. Nabrak jelema aing. Mana? Jalan. Terus lah si aing. Jelema berdak apa mesti ditabrak. Lah, Jelas aing mah. ibu masih tadi mana? Hirup pemodal. Hah? Nyaho, hirup Aduh, nyaho. siap. Gawat saya gitu mesti nabrak jelema mah. Aduh. Aing mau bumbu ke bawah sih lah. Sini mah. Na bantuan aing. Bumbu aing. Atau masalah nyawa goblok. Ulah, Hayang bantuan aing. bumbu aing bu. Urus itu sia. Geus aing urang diem-diem bae urangnya. Weh hanabe di nyawa. Aduh, sorry nah. Masalah bae. Nanti bae. Asyik kejuri jangan naonan. Gulung patang sudah udah bedul. Naon sih aja. Udah sia. Naon? Mangyaki aing. Aki. Oh, Tapi pokok si obe meren. dia Aduh,
Tepak eueuh. Astagfirullah. Sia ieu nabrak emang ki aku masih sia lari di mah. Mau ampe, kok gadung sih meureun. Mun diem nabrak mah. Mulut aing ya. Teh urang diem bae nabrak mah. Gitu lah aing mah. Itu mulut coy. Sia mah tuh baturan tenan aing masalah duit mah. Duit deh lah aing mah. Jadi woi, saya ngomong kenal nih. Si Obek dak tanggal apa? Cuma sini kemarin dah. Dak duit. Wai budak. Ayo mana Pak? Wai urang. Mau mau tarik koin gila di warung. Bukan pokok Obek. Lah, jadi tuh aing bisa mah kelapa. Ayo di jalan aing mah nabraknya. Beneran aing. Tuh itu tuh. Mana? Buat Mana si Ijul. Kita buang mah ngerwasin aing beureun. Batang Ijul kunaon? Emang gitu diharap yang gantar. Gue ge motor nongkrong. Ayo kasih Ijul. Orang ambil banyak. Orang ada si jurinya. Aing baik lah. Stasi aing terus ngawe. Kan nanti sia. Kalau orang di sini nabrak tadi kan. Kau sia di jalan. Yo sudah itu. Baliknya. Pahil. Yang balik jauh kene ka ieu mah. Modar motorna. Aduh, yang joget banyak. Astagfirullah, temen tadi ketabrak. Astagfirullahaladzim. Ada siapa saya? Asa kunaon? Eta siapa saya? Motor mogok. Di mana? Itu di jalan. Eta sabu aing sih tah. Astagfirullah, mana? Aing mau gini deh. Kosong. Eta kunaon? Ini asup yang di balik yang di dengan maturan rengit nya. Apa? Kunaon di bayi jelema? Emang di eta riwa. Jangan air riwa. Asup Demi lagi. Tadi di gak ke si Obe. Serem. Si Obe tadi masih di dia. Bener. Wah. Bener. Wah, kayaknya riwa meureun. Kok cari bulan gitu ya? Kerut teman. Si Obe teh ditabrak Obe. Aya tuh. Heeh. Paeh teh jeung mana? Paeh. Karena eta meureun. Ieu ngabok kongkongan. Apa di jemejret kos tapai? Cara benar. Cuma nanti. Mau penasaran aing. Baca kepanggil deh. Aing tadi lanjeng Nilai. Aing balik motor aing mogok. cuci lagi sa. Tinyaho aing. Ayo dinilai di kelas. Ayo di diu. Kita nih. Aing tadi di blok juga bae waruhana. Aman. Waruhan nu ketabrak ku aing tadi. Sia deui main tabrak-tabrak bae batu. Pan motorna ulang puan. Aduh mesti kita hurung mana nak ketabrak kegoyang. Gawat misi waduh. Asa kunaon? Ada norma. Asa kunaon? Jol adang lumpat, jol sia lumpat. Asa kunaonnya? Ya tak koy mabur. Astagfirullah siun. Wah, serem tadi. Wah, Woi. Gawat sampai gawat deh. aman ya. Obe, ulang obe. Hah? Ngagep jurig bae, aduh. Jurig diagep dah kagak mau janda oleh jurig. Tuh ya obe nak kamah ieu. Itu obe na euy. Kontia kerja sieun. Siapa kan meuniangan. Naon-naon aing. Eta kunaon sia lompat. Tapi tadi emang geus sia ngagep sabua. Ai hijau ieu lompat. Pan sia tadi ngagep di debit goblok. Duh, aing mah tuh bantu doang tinggal ke saha. Sieun aing nih. Itu, anu tabrak wae itu. Abe, Itu ini mana? Woi.
Kenapa dah? Astagfirullah. Woi, Aing, itu. Mana? Itu cemerok ya, semang congkong. Tanya. Wah bang, gerok tadi. Gerok. Woi, juri TikTok tadi sia. Woi, itu juri TikTok. Eta bang Instagram. Mana? Iya. Woi, si juri TikTok, mana ganggu babaturan aing kabehan nih, ha? Ya aing di alam dunia apa di alam barja? Aing di alam dunia sia. Aing ieu penasaran aing. Kerengeunah-ngeunah joget TikTok aing geleng tadi. Aku budak babaturan sia nu jangkung leutik. Habis itu TikTok di tengah jalan. Itu kan jalan lah jalan-jalan. Tapi kesabar aing meureun awak nu atuh aing. Susahna kumaha aing juri TikTok. Aing pokona mah pang ieukeun ieu. Amun paeh teh mah aing pang kuburkeun, lamun hirup kena atuh kumaha carana saria. Salatkeun. Atuh terserah eta mah. Bae balik ka aing mah teu bisa aing hayang kepanggih keluarga aing ka kalayaban bae. Atuh sia, itu sia carana mangke we teh nya. Ditangkeun jasad sia. Aing sia mendingan nyanggad heula na tangkal cau. Oh atuh. Nah, kodor baturan aing. Woi, entah pura sia. Uranya. Tangan. Bung sieu di Tangan. kata kolot uranya. Oke di kuburkeun mayitnya. Tenang depan dia. Janjinya janji. Balik. Ayo mesti mau kubur punya bantuan Mana aing. yang gelengna, belum? Di jalan aja. Agetin aja. Besi di mana berapa? Ayo tuturkeun aing di jalan pokona mah. Kegandengan kinu ngora jeung kolot ya juna wae. Jauh. Jauh di mana? Si aing. Ayo itu tuh. Tah eta ngagoler tah. Ayo pangogotongkeun. Gotong siap. Tadi ge kita pangogotongkeun. Ayo gotong. Boleh na gotong ayo. Kudu. Woi, napas buatan ulah. Ayo serangan bisa, serangan mah. Jengkol. Atau bawa ka di kayu. Eta nang gudang tanya bong. Ayo gotong. Bawa HP na bawa. Ayo. Bang, pengajakan, begini. Serangan bisa kira. Yang penting nampak beda jendar. Wah, pada TikTok ini. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Udah, Bang. Aing di mana ieu? di bumi. Di buminya. Aing dari ketabrak motor tadi. Oh iya, nu nabrak na ieu. Lamangnya. Alhamdulillah, hirup deui mah nya. Jadi ke penjara sebe. Alhamdulillah, hirup deui mah nya. Pokoknya mah ya urang geus malem ceria nya. Ieu urang teh jadi ieu na. Paehna lah. Geus di kubaran tadi. Bumang apudnya. Ayeuna mah urang malem ceria kudu joget TikTok ieu. Kumaha carana? Anu tutan. Ayo. Langsung ngabehannya urang joget doh. Water. Siap. Siap. Action.